beralih hidup sadayana gerak teguh jejak pendidikan ulang ulah cukup pendidikan ngerasa cukup lebih kapal bahasa air tak gelis kasih tapi pendidikan masih panjang, perjalanan masih panjang, ilmu pengetahuan masih jauh. Al-Quran perlu hidup sadayana disumpul gelis berat bapak kali ibu ngadokan ke hidup sadayana muka dibuka ke pintu perjalanan kebahagiaan bikin hidup sadayana terus banget murli kali itu iya simbolisnya banget teraskan itu menjajah kali itu murilik ngajajar lagi kesukaan itu ngajajar di pengkeran ini langsung sambil pengalungan medali di ibu kepala kalau ke siswa-siswi ini gira lengkahkeun kaset gelis gira lengkahkeun sampean hidup geus dianti omak jalan di daguan paneka jalma perjalanan kehidupan dikenempuh ilmu pengawruh masih panjang masih jauh perjalanan kebahagiaan lengan hunggul dina harta banda kaset gelis di mana jalma tegaduh ilmu pengawruh harta banda cangkaruhan bisa menjadikan kebahagiaan akhlak anu bakal jadi hiasi akhlak anu bakal jadi wewangi kana diri akhlak anu bakal bisa nyelametkeun diri anjeun umat kasih gelis hiliwirna angin letik anu ngahiliwir gurigna suara suri jenterengna suara kacapi dina mangsa nu ayeuna marengan leng kedua sampean marengan lengkah hidup sadayana candi ngerasna tanon poe anu nyaana di alam Racapada nyatas bengeras anu taya aling-aling ridona Allah marengan ka makhlukna nu aya di jagat alam ridona Allah urang peuting marengan makhlukna nu aya di alam kana kajembaran Rahman Rahimna sifatna Allah
anu dibarengan ku kanikmatan gede leutik di alam pana jeung pikeun di alam akhirat. Jalma hirup di alam pana anu kudu taat tumut kana aturan hukum agama jeung garigama tasbih. Nah, ibu mangasok, ibu salam heula ibu ka ibu-ibu dewan guru. Iya. Ka ibu dewan guru. Engke berpasangan sareng putra-putrina nya satosna salam ke berpasangan sareng putra-putrina. Mangga salam heula ka ibu kali bapak dewan guru mangga. Sok diatur. Mangga.